Pak ieu ulah nyinyir ka awewe anu sok ngaca wae. Nah, sabab memang fitrahna awewe mah kitu. Ngaca ka kondangan ngaca, ka pasar ngaca, rek pengajian ngaca, aya mobil ngaca, aya cair daerah ngaca. Tuh, Pak, dina bahasa Arab oge awewe mah bahasa Arabna mar'atun. Aya hubunganna jeung cermin kaca. Ari kaca bahasa Arabna mir'atun. Awewe mar'atun, kaca mir'atun. Beda harokatna hungkul. Jadi awewe jeung kaca aya hubunganna erat moal bisa dipisahkeun. Makana ieu aya dua makna, Ibu. Ieu dangukeun. Hiji maknana ari awewe mah kudu rajin ngaca, bersolek, kudu rajin memperhatikeun, ya, memperhatikan penampilan. Jang salaki lain jang